Ku sabab nu datangna jelema bodoh jeung jelema anu eueuh pangabisa. Ye, pantes dukun mah disebut jelema pinter jeung jelema bisa ge. Ku sabab nu datangna jelema bodoh jeung jelema anu eueuh pangabisa. Matak jelema anu osok ngadukunkeun batur teu bisa ku sorangan. Da bisana siri ka batur, iri dengki ka batur, jeung jahil ka batur. Matak jelema anu osok ngadukunkeun batur, sirupna ge teu jamuga. Bahkan moal aya kamajuan. Bener teu paledageun. Coba lamun geus meunang kasenangan, bakal poho kana sagalana. Ye, ngaranna ge jelema, lamun geus meunang kapeuri, osok daek meuri. Tapi coba lamun geus meunang kasenangan, bakal poho kana sagalana. Poho ka jelema anu osok mere di saat manehna teu boga. Poho ka jelema anu osok mantuan di saat manehna sangsara. Bahkan poho ka jelema anu daek ngarangkul di saat manehna keur teu puruk dina kaayaan. Jadi jelema mah lamun geus manggih kana kasenangan, osok poho kana sagalana. Padahal mah hirup di dunya mah moal salilana aya, da bakal aya balikna. Jeung moal salilana bagja, da pasti bakal aya apesna. Bener teu? Paledageun. Meni rudet ari gaul jeung anu gableg hodang tutut. Kasaingan saeutik jamutrut. Nempo aing senang saeutik baketut. Wonyong biwirna teh ieu panjang di tol Saroja nepikeun ka tol Jakarta mah. Komo lamun ningali aing beunghar. Paledageun. Da nyatana wawuh henteu fungsi, teu wawuh ge henteu rugi. Di zaman ayeuna mah dijauhan ku sababaraha urang ge keur urang mah teu jadi masalah. Nu penting mah teu ngaganggu hirup urang we. Da nyatana wawuh henteu fungsi, teu wawuh ge henteu rugi. Salila lain duit anu ngajauh keur urang mah teu jadi masalah. Tapi da urang mah teu hayang megatkeun silaturahmi jeung sasaha oge. Tapi lamun maneh hayang ngajauh ti urang, nya mangga wae. Da kadang jelema mah dijauhan teh lain karena boga salah, tapi geus teu nguntungkeun jeung teu bisa dimangpaatkeun. Bener teu? Paledageun. Tah, aktif sia. Halo. Permi. Kumaha atuh ieu teh geus waktuna sakedeung deui ge 2 poe deui ge lebaran. Sakitu eta ku urang dicet ditempo henteu, dibales henteu, diteleponan geus 20 kali teh diangkat-angkat. Diteang ka imah ngaleungit, jeung ngaleungit ciga dademit. Hah? Teu urusan, dek nongtot bool, dek gering panas tiris. Update status kamu mah, meuli baju lebaran mah, ari kana hutang poho. Sok-sok ah, keur bayar, pokona mah urang ge sarua butuh. Tadageun. Nurmi, ece teh ngasih tahu, lamun maneh dek nikah sirih, cik atuh kanu beunghar saeutik. Ulah saukur nempo beungeut mah hungkul kasep, ari teu usaha mah keur nanahaon. Jeung inget, lamun jadi awewe, ulah hayang maraban lalaki, ulah hayang nganapkahan lalaki, ulah maneh anu gawe itu anu sare. Jeung kadua, bucin mah meunang, tolol ulah. Bener teu? Paledageun. Ye, mending keneh boga salaki anu penghasilanna 100.000 tapi dibikeun kabeh ka pamajikan daripada boga salaki penghasilan 1 juta ngan dibikeun saukur 100.000. Lain masalah nominalna tapi masalah kepercayaanna. Lamun maneh eta dibikeun kabeh ka pamajikan geus sidik eta rumah tangga bakal awet. Tapi lamun maneh loba bohong keur naon atuh fungsina maneh kawin? Bener teu? Paledageun. Dengekeun ontohon. Hirup zaman ayeuna mah keras, silih hakan, silih tikung, silih tindas, gaya saeutik diomongkeun, tapi nu paling najis-najisna wani ngahina tapi teu wani ngaca. Bener teu? Paledageun. Dengekeun kardun, lamun pamajikan amek-amekan, cocorobokan, ceceleubeungan, ngagandengkeun sakuriling imah, maneh teh kudu bangga, ulah amek. Ye, tuh batur mah ngahajak aya ngarukiah imah teh kudu mayar heula. Ari kitu mah gandeng ku sareng pamajikan, jurig, genderuwo, tuyul, araringkah. Bener teu? Paledageun. Lamun maneh hayang nyaho jelema, sifat asli jelema, tempo mah naon wae anu dilakukeun ku manehna, lain nu ditempo omonganna. Paledageun. Miskin dipoyo, beunghar jadi omong, nganggur diledek, tempo hirup bahagia disirikan, hirup balangsak komo deui ieu ditaringkan. Lamun urang keur hirup senang, loba nu daratang ka imah. Deui lamun loba duit, batur oge nganggap dulur.
tah kitu kahirupan di alam dunia mah. Bener teh. Tengekeun Nurmi, lamun nempok kalalaki, nempok ekonomina, tempok ududna, naon wae nu diudud ku manehanana. Lamun ududna masih keneh sampurna mil, Malboro beureum, tah eta ekonomina geger alus. Coba lamun ududna bako Asia, si madu sama antara 10.000 Asia anu 20.000 ka handap. Berarti ekonomina eta keurungkat. Tah kitu ieu nilai lalaki, ayaan duit jeung teu nama. Bener teu? Baladageun. Ye, Kardun. Kurang kumaha pengorbanan urang ka maneh. Diajak susah bisa, diajak malah duit bisa, komo deui meakeun duit leuwih bisa, tapi nu teu bisa dina diri urang hiji manuk kuduaan. Baladageun. Teruskeun jadi jelema anu tenang jeung senang. Tong ngadenge omongan batur sanajan kagogoreng urang. Ingat, tugas urang mah beraksi, lain eudeuk klarifikasi. Baladageun. Ye, lamun heueuh lalaki anu royal, anu pekerja keras, anu tanggung jawab, moal mundur sanajan awewena resep udud, resep jajah, resep check out ieu balanja di online, moal hitungan beda jeung lalaki anu hitungan mah pelit medit, can ge acan di dahar, can ge acan dibeulikeun geus ngitung duit. Padahal manehna teh lamun ngitukeun mah bea ku rokok kopi ge komo dibere gocap sapoe mah. Baladageun. Ngaranna ge jelema anu iri dengki. Lamun henteu bisa menyaingi, nya pasti ngagogoreng. Baladageun. Tong sok ngahina si miskin anu loba hutangna jeung angsurana. Ari sakirana beungharna maneh ngan saukur hasil warisan mah. Baladageun. Jelema zaman ayeuna mah butuh teh lamun manehna aya pangabutuh. Da lamun manehna geus teu boga pangabutuh, maneh ge geus moal dibutuhkeun deui. Bener teu? Baladageun. Tengekeun Nurmi. Awewe mah sanajan geus kawin ge tetep kudu dandan, kudu campernik. Ku sabab lalaki mah eueuh puasna. Tuh tempo artis, nu sakitu geulisna, nu sakitu glowingna, nu sakitu mulusna, masih keneh di selingkuhan. Komo deui urang anu bebentukanna ciga kieu. Tengekeun, urang wae anu osok dandan, nu sakitu geulisna, nu sakitu gemohina, nu sakitu imutna, masih keneh dinyerikeun, masih keneh dihare-harekeun. Hayang nyaho rasana. Anjing banget. Baladageun. Panggenah-genahna jadi jelema beunghar. Oh, loba duit mah ieu. Edeuk indit makan-makan tinggal bring indit. Edeuk indit jalan-jalan ka mall tinggal bring. Yes. Coba ieu anu boga gaji pas-pasan kos urang mah belum cukup keur mahi sabulan ieu keur rasiko. Loba dipikir, bisa wae ayeuna urang jalan-jalan makan-makan, bisa wae urang mawa budak ieu sakitu lobana ngabring ka mall. Tapi urang teh dipikir heula, lamun ayeuna urang jalan-jalan jeung makan-makan, can tantu urang isuk page teu bisa dahar. Baladageun. Ye, urang mah cicingeun bisa, bageur bisa, jahat bisa, jadi pelawak bisa, komo deui jadi jelema gelo mah leuwih bisa. Tergantung saha jelema nang bisi karupan urang. Baladageun. Sakumaha lobana jelema anu sedil ka aing, sakumaha lobana jelema anu iri dengki ka aing, nepikeun ka ayeuna ge eueuh jelema anu wanieun ngomong hareupeun aing. Ngomong salangit, mental saali. Baladageun. Geus mah tukang ngahasut, munafik, resep ngomongkeun batur di tukangan. Tempo panggih mah jeung aing hareupeun kos nu heueuh, sok baik, sok akrab. Yeuh, ulah pasang muka dua, kali-kali mah yeuh muka usaha meh aya hasilna. Baladageun. Ayang, mau nggak temenin aku mulai dari nol? Embung, teu hayang. Korean. Di mana aya awewe anu daek mulai dari nol? Yeuh, kabeh oge awewe mah kalaki hayang menangkeun anu aya gawe, anu loba duit, anu geus mapan, anu geus sukses. Panas ieu di baturan ti nol, kayak geus sukses neangan anu lain.
daging.